Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui nyahanca surat tafsir juz amma karya Ustaz Uus Suhendar. Urang tos tina surat Al-Buruj. Insyaallah urang bacakeun waktos ayeuna surat Al-Buruj ayat ka-4 insyaallah dugi ka ayat ka-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Cilaka jalma nu nyieun lombang seuneu anu hurung ngagedur nalika maranehna dariuk sabuneurna jeung maranehna jadi saksi kana saniskara anu dilampahkeunana ka kaum mukminin. Kutila cilaka jeung binasa ashabul ukhdud jalma anu nyieun lombang. Kecap ashabu dina jama tina syabib. Anu hartina tina syahib anu hartina anu ngamilik atawa jalma anu boga kawenangan jeung tanggung jawab, sedangkan al-ukhdud langkop atawa lombang garing anu manjang. Annari nyaeta lobang seuneu al-waqud anu hurung ngagedur pikeun nyiksa kaum mukminin Najran. Idhum alaiha nalika kaum mukminin diduruk maranehna qu'ud dariuk di sabuneurna wahum ala ma yaf'aluna bari maranehanana kana naon anu dilimpah nu dipilampah bil mukminin nyiksa jalma-jalma anu beriman suhud jadi saksi nu mibanda pri kamanusiaan. Sakitu heula urang macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Uus Suhendar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.